Tina 2 bulan kahareuk aya pertandingan badminton sa-Jawa Barat. Aturanna sapertos biasa, 2 lawan 2. Nu pangsaena kuring dipilih jadi pemain hareup. Nu sisana tinggal nungguan kesempatan tahun hareup. Oke, semangat. Urang teh teu yakin Sri bisa ngawakil lembaga. Dengekeun, kamu aneh-aneh. Manehna kalau batur pasti ngakukeun terbaik. Mana jadi tuh Pak? Pasti Sri, aing bakal ngalakukeun nu pangsaena. Komo deui, maneh jadi pasangan aing. Ngan karunya oge ka Rael. Guruna ge udah apal meureun mana nu saena. Nya Rael mah meureun kudu latihan deui we. Ya oge sih. Ya, geus lah. Naon salahna Putri? Kunaon kuring bet jadi pemain cadangan? Ai si Anta Boga jadi pemain utama padahal ningali Anta Boga ge kan teu pas mainna. Anjeun teu narima anta boga jadi pemain utama. Terang, anu ge terang. Tapi kuring mah hoyong apal alasanna naon? Kunaon kuring milih anta boga? Anta boga teh catatanna alus, emang badana keur teu fit. Tapi beda jeung maneh mah sombong. Mun anta boga teu fit oge, si eta teh latihanna alus. Maneh mah latihan malah main HP. Terus naha bet si Dewi Sri jadi pasanganna? Putri, Sri teh alus dimaenkeun lantaran nganggep anta boga sebagai balatna, lain sebagai musuh nu gampang dipiceun. Barudak, ka dieu. Kompetisi Puluhan Payun. Kudu nyiapkeun mental jeung tim nu hade. Kuring bung ningali aya kompetisi Puluhan Payun. Kudu nyiapkeun mental jeung tim nu hade. Kuring bung kehilangan konsentrasi pas bertanding. Nanti. Rael, anjeun teu kedah datang dina sesi latihan. Anjeun teu diperyogi di dieu. Kuring apal guru, tapi kuring hayang apal hiji hal. Kuring hayang ningali kakurangan kuring ningali di batur. Kumaha Rael lah, nu penting mah tong jadi paganggu. Lanjut latihan. Nah, Put. Sri nya. Jadi urang teu kudu jadi pemain payun ge bae, asal urang dapat salah sahiji tempat di pemain utama. Teu naon jadi pemain tukang ge. Bae jadi pasangan anjeun ge bae. Nungguan kesempatan lain Put, ayeuna anta boga tos jadi pemain utama. Nya antosan we. Gimana? Aya kesempatan Sri. Kesempatan sae atuh di mana sareng kumaha? Urang bisa jadi pemain utama asalkan mana bantuan kuring. Salami orang bisa mah dan sok bae. Kan lamun kesempatan lain mah teuing irahannya. Jadi ayeuna urang moal nyanyiakeun kesempatan ieu. Kumaha kitu? Lamun si Anta boga eueuh, urang bisa main. Terus kesempatan lain oge kan teuing iraha. Terus kan potensi urang main di dieu oge teu gede, Sri. Tong ngalilir Put, urang teu ngarti. Anu urang teh nya dibahayakeun ku si Anta boga. Maneh bisa jadi pemain utama. Urang oge bisa jadi pasangan maneh. Ai maneh lieur, itu bener ya. Maneh teh teu bosen kitu?
jadi pemain bayangan si Anta Boga, mana tuh jadi pemain tukang wae. Sok atuh daya teh mau hese. Mana kudu diajar deui, make cara nu sehat. Masih. Urang boga warta HD jeung nu goreng, mana nu bade didengar heula. Warta alus heula we guru. Tapi guru, Anta Boga can datang. Rael jadi pemain cadangan, Putri jeung Sri jadi pemain utama. Oke. Tapi guru, naha Anta Boga kudu digantikan sareng Putri. Warta nu gorengnya eta, Anta Boga tetelat, anjeunna moal tiasa hadir. Kamari siang anjeunna kacelakaan. Anta Boga labuh ti tangga sareng tulangna patah. Urang teu tiasa ngantosan anjeunna pulih, narika batur tiasa ngagentosan. Tak adil guru, kuring mau tanding lamun main jeung jelema biadab mah. Sri, Kumaha Anta, damang? nya kieu we teh ngaranna awah. Kapuranya Kernaon aing ge masalah kamari. kamari aya naon kitu? Maneh apal kan tangga deket aula? Maneh apal kan tangga di deket aula? Aing di ditu kamari nyokot barang aing nu tinggalin. Tadina aing moal turun ti tangga. Sieun. Tapi aing ngadenge sora, jadi aing turun. Ngan lantaina baseuh jeung leueur. Teuing kunaon, tapi aing tetep turun, pedah penasaran. Nya kitu weh. Untungna aya penjaga di dinya nu ningali aing. Aduh, aya budak pingsan. Wah, ieu minyak usaha di mana nya ieu? Ayo, ieu budak. Ya Allah. Kunaon Sri? Urang terjadi ngilu tanding. Hah? Kunaon? Lainna ieu kesempatan alus keur maneh. Orang mau ngilu da jeung mainna jeung si Putri, si eta mah euy, jahat. Maneh kudu buktikeun maneh teh bisa. Maknya si Putri berjuang mati-matian. Maneh nyerah kitu wae. Geus, buru maneh kudu bisa. Kumaha nya? Engke lah orang pikir-pikir heula. Tapi isuk orang ngilu latihan lah. Nah anjeun telat. Kuring bakal ngilu tanding, kan main sehat. Tah, denge tah, main sehat. Kudu boga yel-yel jang olahraga. Hiji, dua, tilu. Ayo, lucu. Putri,
nya ingekeun ieu mah nya. Si Antaboga jeung si Sri teh saruana ngalieukeun lamun misalna si Sri mau bisa jadi balad urang yang main. Lamun di antara marang yang aya nu nyuruhan jeung urang, tare moal saterusna jiga kieu. Terus naon rencanana? Jadi kieu rencananya. Gede. Geus atuh. Narada, aya naon? Naon di buku itu? Henteu aya nanaon. Narada, mun aya masalah mah cari tahu we ka urang, urang ge babaturan maneh. Sri, maneh isukan teu kudu ka aula, perkara nu sami bisa jadi oge ka anjeun. Nu kamari kajadian ka Antaboga eta teh palakuna si Putri. Pokona mah eta hungkul nu urang bisa tepikeun ka maneh. Hati-hati we nya. Halo? Hatur nuhun sareng kerjasama sareng perusahaan kuring masikan efek sponsor bakal buru-buru aya sareng engke pas pertandingan moal aya kasusahan. Atur nuhun Bu. Masihan kepercayaan kalau maga urang kuring janji pas foto nembak langsung diberekeun ka sponsor Ibu. Tapi emot Sri kuring nganumpur hayang Sri jadi ikon perusahaan kuring. Soalna kuring teu mere sponsor anu leutik sareng kuring hayang engke anjeun aya di hareup pemain hareup sareng menang di pertandingan ieu. Ayeuna si Sri geus kieu, arurang deui kumaha? Latihan jam tanding. Ayeuna si Srina oge kieu. Arurang posisi di hareup ka mana? Kuring teu apal sudah kieu. Di awal oge, maneh nu ngabantuan si Putri jang nyelakakeun Antaboga. Ayeuna si Sri, sugan maraneh teh sakit jiwa kitu, asup juga itu ka rumah sakit jiwa. Maneh, ambekan ayeuna da moal aya gunana. Geus ayeuna mah arurang kudu latihan jeung pertandingan ke. Ya geus we atuh, semoga we si Sri cepet sembuh. Terus arurang oge kudu latihan cing semaksimal mungkin supaya urang bisa memenangkan pertandingan. Putri tong kitu si Ganu teh main kakek tua aya nu balik. Rel, kamu ge nu serius main mah. Mana teh cadangan. Narada eta raket saha?
sugan we aya tuah jang kuring. Nasib bakal aya mun manehna usaha. Nu bener juk latihan deui. Naha guru aya naon sugan we kuring bisa mantuan? Moal aya nu bisa ngabantuan sponsor moal mere tunjangan lamun Dewi Sri termain. Paham? Aya naon? Sponsor dibatalkeun. Aranjeuna hoyong Dewi Sri lumayan dina pertandingan. Guru jadina bingung jeung ambak. Padahal saminggu deui sasana urang latihan tapi teu optimal. Ih, Dewi Sri anta boga deui. Maraneh mah sok nyalahkeun batur, tuh tingali konsekuensina nu maraneh lakukeun. Sponsor teh penting pisan keur arurang teh. Ayeuna kumaha? Putri, urang teh rek ngomong jujur, jeung anjeun. Jeung naon? Meunaan sponsor. Sponsor? Saha sponsor? Sampurasun. Poin terang aranjeun bingung. Jadi dia rek masukan sponsor. Hapunten geus sponsor ieu telat. Mangkeun kuring CEO Borneo Sport lumasihan aranjeun sponsor. Terus ieu ajudan kuring. Terus kunaon? Nah, buat ibu teh hoyong jadi si Dewi Sri teh jadi pemain utama namanya. Ibu teh pada janten sponsorna memang terang. Tadi teh kan kuring hanya sponsor ka Dewi Sri. Kan kemarin Dewi Sri datang ke tempat kuring. Manehna mau babaturan. Boga Dewi Sri hoyong eta sponsor. Kan di pasihana ka babaturanna, soalnya jadi pemain utama teh babaturanna. Tapi ketu kuring mere syarat mun merek eta. Kuring mikir kieu, mun hayang kuring mere sponsor, paranehan duanana kudu jadi atuh perusahaan kuring. Teras Dewi Sri sareng anta bogana dae. Jadi ayeuna kuring datang rek masihan anta jadi sponsor peda. Dewi Sri nu menta sareng anta boga. Jadi ayeuna kuring mere sponsor, kuring hareukeun aranjeun meunang di pertandingan ieu. Sareng anjeun mun butuh nanaon, silakan ka ieu ka ajudan kuring. Ajudan kuring bukan di luar, mun aya nanaon, gorowan we ajudan kuring. Mungkin itu sampurasun. Hatur nuhun. Putri, urang kudu meunang. Naon nu geus urang lakukeun ka si Anta Boga jeung Dewi Sri teh teu adil ke maranehna teh. Jadi urang kudu meunang. Gimana ya? Urang teh kudu minta maaf ka si Anta Boga jeung si Dewi Sri. Pokona poe ieu oge urang kudu meunang. Urang oge merasa salah ke Anjeunna. Punten. Anjeun teh hai Tiara. Aran teh bakal ngelawan aranjeun ke pamain kita acana Dewi Sri sareng Anta Boga aya kecilakaannya. Hapunten. Sapotos itu aya tradisi unggal balapan diharapkeun saha yang anu menang. Teu aya curang atau salah paham. Terus mun geus pertandingan oge, kuring hayang ke kumpul-kumpul silaturahmi. Biasa teu biasa kan anu oge gaduh kegiatan. Benaon? Bisa, urang bisa datang. Urang teu dibuan ya. Sampurasun. Sampes.
aranjeun menang. Atuh nuhun. Selamat ya. Selamat ya. Aranjeun menang. Yang hebat. Nuhun. Sampuranya anta boga Sri maranen teh tos bager ka Arurang. Maranen teh masih nyandakeun sponsor perusahaan. Maranen teh tetep bager ka Arurang. Naon Put, ayeuna mah sagala rupa teh alus-alus. Nu penting mah aranjeun teh geus menang ayeuna mah. Nya nu penting mah aranjeun teh geus mere nu terbaik lah. Stop it. Get some help. Kita sedih doang tau gak sih? Sedih ngerasa bersalah gitu. Dia Aing di mata mah di mujur dek. ngapain ya dia? Jadi dia ngomong. Kabarnya mau keren. Berekin kan si atas sih. Ngomong kabuka aja kali yang ini ditutupin mata. Ini rakyat Nasri, kuring ngagunakeun rakyat Sri, sugan we aya tunjangan kesehatan. Aing mah tawaran satu hal. Enggak seserius sekali dia aing kabur. Hal anjir. Awalnya mah. Stop udah. 1, 2, 3. Banyak gila sih. Itu makan gue sayang. Tar dulu, ayo. Ya. Satu, 2, 3.